Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadayana, muslimin muslimat, mukminin mukminat, mudah-mudahan urang sadayana aya dina kaayaan sehat wal afiat sarta dina kaayaan nuju ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dina kesempatan ieu sim kuring bade mangmacakeun kitab Lubabul Hadis anu mana ye kitab teh sarahna namina Tanqihul Qaul, cetakan Darul Ilmi anu aya di payeuneun para wargi nyaeta ieu cetakan Darul Ilmi di Surabaya. Insyaallah urang hanca setiap enjing-enjingna, mudah-mudahan Allah maparin ridho ka urang sadayana. Oge sim kuring nyuwunkeun dihapunten tangtosna seueur kakiranganana atanapi aya kalalepatanana dina mangaoskeunana. Mangga urang dikawitan. Qala musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maha welas, Ar-Rahimi tur anu maha asih. Alhamdu ari sadaya puji anu opat, lillahi eta tetep kagungan Allah. Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam, anu ngamilik sadaya alam, tegesna anu ngurus sadaya alam. Wala angkibatu sareng ari ganjaran anu dipuji, lil muttaqina eta tetep pikeun jalmi-jalmi anu takwa kabeh. Wala udwana jeung henteu aya ngamusuhan illa kecuali ala zalimina ka jalma-jalma anu dolim kabeh. Wassalatu sareng ari rahmat Allah, wassalamu sareng kasalametanana tegesna kahurmatan ti Allah. Ala khairu khalqihi eta tetep ka pangsae-saena makhlukna Allah, Muhammadin tegesna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi sareng ka kulawargina Kanjeng Nabi, wa sahbihi sareng ka sahabatna Kanjeng Nabi, ajmaina tegesna kasadayana. Amma ba'du, anapun sabadana maca bismillah, alhamdulillah, salawat sinareng salam ka Kanjeng Nabi. Fa ini maka saenya-nyana kaula, aradatu eta boga karep kaula, an ajma'a kana yen ngumpulkeun kaula, kitaban kana kitab, lil akhbarin nabawiyyati pikeun nyarioskeun hadis-hadis Nabi, wal asaril marwiyati sareng cariosan sahabat anu diriwayatkeun, bi isnadin sahihin kalawan pirang-pirang sanad anu sahih, wasiqin tur anu kumandel atanapi anu kuat nu ngariwayatkeunana, kuat dina hafalanana, sae dina akhlakna, tegesna dobit. Fahadabtu maka miceun kaula al-asanida kana pirang-pirang sanad, wa ja'altuhu jeung ngajadikeun kaula kana ieu kitab arba'ina baban kana 40 bab, fi kulli babin eta tetep dina saban-saban babna, asyratu ahadisa ari 10 pirang-pirang hadis. Wasamaituhu jeung
ngangaranan kuring kana eta kitab Lubabal Hadisi ku kitab Lubabul Hadis. Wa asta'inu sareng nyuhunkeun pitulung kuring billahi ka Allah al-azimi anu maha agung alal qaumil kafirina pikeun ngelehkeun ka pirang-pirang kaum anu kafir kabeh. Al-babul awwalu ari bab anu kahiji fi fadilatil ilmi eta tetep dina martelakeun kautamaanana ilmu wal ulama'i sareng ulama. Al-babu sani ari bab anu kaduana fi fadilati la ilaha illallahu eta tetep dina martelakeun kautamaanana la ilaha illallah. Al-babu salisu ari bab anu katilu fi fadilati bismillahirrahmanirrahim eta tetep dina martelakeun kautamaanana bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u ari bab anu kaopatna fi fadilatis sholati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam eta tetep dina martelakeun kautamaanana sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-babul khamisu ari bab anu kalimana fi fadilatil imani eta tetep dina martelakeun kautamaanana iman. Al-babu sadisu ari bab anu kagenepna fi fadilatil wudu'i eta tetep dina martelakeun kautamaanana wudu. Al-babu sabi'u ari bab anu katujuhna fi fadilatis siwaki eta tetep dina martelakeun kautamaanana siwak atanapi ngosok waos. Al-babu saminu ari bab anu kadalapana fi fadilatil adzani eta tetep dina martelakeun kautamaanana adzan. Al-babu tasi'u ari bab anu kasalapana fi fadilati sholatil jamaati eta tetep dina martelakeun kautamaanana salat berjamaah. Al-babul asyiru ari bab anu kasapuluhna fi fadilatil jumu'ati eta tetep dina martelakeun kautamaanana poe Jumat. Dicakapkeun sakieu insyaallah enjing disambung deui. Punten anu kasuhun wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.